Kula wae dewek wae cenah di ieu teh 3 rakaat geus salah titah balik deui. Komo 2 rakaat balik geus saeutik cenah. Pengkeun deui mah cenah maneh. Jawabna 4 rakaat. It. Sisa tah. Kaula lagi naik. Alah. Kela kasurupan. Kalakuan muraong baceo borong ngomong pepedengkeun jeung polontong. Moga ilmu teu kagok mun sakali ngagaplok untuk batur kabeh coplok. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk main hantem. Mun anak pamajikan ngajarin kalamparan ngan ukur bisa ngabetem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus teu pangleuwih euy jeung pamiarsa urang anu sekian 2 minggu mun teu salah urang teh teu ngontennya. Teh ngonten da aya keperluan paciweuh lah. Paciweuh cangkang biasa ari naon? Manusia mah makhluk sosialitasnya. Sosialitas jeung dedung dawuk mah gitu. Dedung dawuk. Pamiarsa sadayana sakeun acan dikawitan konten naon ngalonyeng ieu tiongke nyuwunkeun dukunganna supados di subscribe, di like dan share. Tong ilap komen dina kolom pesan. Oke, siap. Ieu urang ngawitan kumabit geus lila teu panggil teh aduh. Asa kumaha teh asa kumanya asa barea asa palangling. Palangling sugan pangling teh mun jelema nu sok panglingan hayam gitu panglingan. Maling suka mana godain wae. Da geus lila teu panggil deui poho deui. Jadi kieu teh. Ke sajalur jeung tadi nyanyi teh naon kalakuan anu buraung. Kalakuan Jawara gitu. Eta lagu tina saha teh? Aku Kang Dul Sumbang. Mudah-mudahan Kang Dul Sumbang nontonnya. Urang dicandak cenah rekaman di pabrik tahu. Baru pabrik pati gitu. Lain sih, ternyata ngecak. Babaturan ngecak. Babaturan teh mah tukang sahau kadua gaplok, tukang mabok, tukang tarok, tukang segala paning gitu. Eta mah jadi koplok. Tah koplok kali. Mana tungtungna kadang-kadang gitu kan. Emang kumaha gitu? Kan kieu teh teh mainna teh aya jero-joina mah halus gitu. Mainna teh hayang isap gitu. Hayang isap teh hayang salat kita mah ke masjid. Halusnya paniatan mah. Halus. Kan mainna salahna keayaan eueur. Terus teler lagi tripping gitu. Waduh, abok? Kan abok. Nginum. Tik dukan naon nginum ting whisky atau blender naon gitu lah. Ceherang bro. Ting ketan batang gitu. Nah gitu nya. Terus gimana? Pas ieu teh ke masjid. Di teh can nepi ka masjid ka di Jolong pantau meureun. Lain pantau di halaman masjid lah gitu. Pelataran masjid dek asup pisan ka ieu ka masjid. Ka gerbang masjid. Aya ustaz. Ada geus kata lah mainna teh da jelema tebleng gitu. Mau cenah mana ke masjid cenah. Jubarau kieu. Dek salat cenah pangarsa. Cek eta teh. Cek babaturan teh cek salat. Salat kitu mah moal ditarima cenah. Mah teu meunang ka masjid haram cenah. Atuh keur mabok mah teu meunang. Keur mabok kitu keur minuman kitu. Cing mun namanya bener, tapi mau teu mabok cenah coba bener teh. Pengakuan nama. Pengakuan teh mabok cenah. Cing urang tes namun punya teu mabok gitu kan. Tes kumaha? Ditanya ku eta. Ditanya. Ai salat subuh sabaraha rakaat? 3 rakaat. Nya sia maneh mah cenah. Keur mabok maneh balik deui lah. Kayak mau maneh geus cager. Lain eta mah bid'ah 3 rakaat. Bid'ah teh 3 rakaat pan ka mana bolong kan itu sareng jeung tekonnya. Balik deui. Wah saekeun aya teh jelema babaturanna panggih. Manehna teh rada bodoh gitu.
daek ibadah karek daek ibadah gitu. Oh, Daek ke masjid gitu. Antara ke masjid. Pagi jam mabok eta gitu. Terus ditanya, mana ke mana? Daek ke masjid dengan sholat. Tong cenah. Biar gitu orang ditanya cenah, ku Ustad. Nah, oh nyaritakeun cenah. oh nyaritakeun. Oh ditanya sholat subuh cenah 3 rakaat. Emang mana mun ditanya sabaraha rakaat teh ngajawab. Ya cenah tiba heula ge nya 2 rakaat teh. Kula wae dewek wae cenah di ieu teh 3 rakaat geus salah kita balik deui. Komo 2 rakaat balik geus saeutik cenah. Pengkeun deui mah cenah maneh. Jawabna 4 rakaat. Cenah mah bodoh we. Jadi eta mah salah kaprah. Salah kaprah gitu. Jadi aku keur mangana bodoh kakarek daek ka masjid lah gitu. Berarti tidak gitu teh cenah kowe. Kayak orang Jawa bae 4 rakaat, cenah 5 rakaat gitu. Geuleuh loba teh gitu. Pasti bener teh gitu. Sekali cobanya. Ampun. Ari ki ongke mah tadi gitu euy. Panggih jeung babaturan. Kumaha cenah? Kamari cenah manehna teh asa nyambung cenah hirup teh euy. Maksudna teh hirup ngimpi jeung kenyataan teh asa nyambung gitu tah. Nyambung teh naon? Nyambung teh anu boga ieu 2, pamajikan 2 ya. Nyandung gitu. Nyandung. Hayang gitu. Bisa jadi. Sana mau katu nyandung naon we atunya. Pagawean tanu eta mah eta. Jika urang kan nyandungnya gawe kanu ieu tapi urang nge-YouTube jadi YouTuber. YouTuber kadang-kadang jadi kontraktor. Jadi termos es. Termos es. Termos es. Atawa jadi karburator. Karburator ngotrang atuh kena bolak wae nya. Terus entuk. Terus geuna tuh. Cenah manehna teh tadi teh curhat jeung kieu teh. Kumaha cenah? Ngimpi si eta teh si babaturan teh. Dina sajroning ngimpi teh teh sare heula ngimpi langsung ngimpi. Sare. Ari ngimpi teh ngaranna kan bunga tidur nya teh ngimpi urang sare teh ngalindung. Da emang anu hese emang ngahudangkeun jelema udang lain jelema sare. Nya aya jelema sare geus puguh babari tinggal digeuikeun gitu. Tapi jelema udang digeuikeun hese. Da ngageuikeunna lain dohirna tapi batinna. Lanjut nih karena cerita. Jadi si babaturan kieu teh ngimpi teh dina sajroning ngimpi teh manehna teh diudag-udag ku makhluk anu pikasieun. Model makhluk cinpalker gitu. Cinpalker itu. Caritana mah keur diudag lompat itu teh labu. Teh labu. Karena naon? Ieu teh manehna teh pokona labu ngagoler we beunang caritana mah. Beunang ku jelema anu jelema makhluk anu pikasieun. Makhluk sieun teh. Si ngimpi dina ngimpi kan eta mah. Dina ngimpi eta teh manehna teh dibere boe. Supaya si boe teh langsung boe teh kain kafan terus disayangkeun kana saku kumaha. Berarti kan eta teh peringatan maut ya udah peringatan maut tidak pasti aja mah kalau saluyu jeung tina caritaan kehidupan manehna we saluyu itu mah kan eta mah ngaran toko mobil tah eta aing kan sakitu eta kumaha acan apa aya kene aya nu pikakeungeunana gitu kan si caritana mah manehna teh balik gawe we jadi maluin kaki ya aing mah ngomong ke juri teh balik gawe di mana teh di pagaweana di mana da kieu gitu nanya di pagaweana ngaliwat ka hiji kuburan umpan tapi mau badil teh rek naon gitu juri ngomong ngali badil tina ngaliwat eta teh aya nu ngagorobas tina rungkun teh bari make ajian Sabtarenyu gitu kan. Sabtarenyu kan. Ada apa jeung nona. Lain dina gorobas eta teh jo beugeudeug. Aya naon tah? Teuing da aya jiga makhluk kitu teh rekep ka manehna teh. Ari ngaku-ngakuna mah naon ngaranna teh di gunung naon teh Cipta Wakeor teh gunung naon teh gunung Sewu gunung naon teuing lah pokona mah gunung lawu meureunnya euy mudah-mudahan ka manehna nepi ka manehna teh labu tah geus labu teh dek weh eta naon ngaranna teh beunang lah
Tapi make kurang manuk teh. Ento. Oh. Lain. Maksudna benang eta teh digugunyeng tah diajak ka hiji tempat cenah cek baturan pulang gitu. Diajak ke hiji tempat anu pika keungeun gitu euy. Masalah gitu mah bisa jadi ka situ baganit gitu. Bisa meureunana anu aya di mana sih. Bit ari mana sadar. Nah, ieu da cangkang semar atuh. Bit si sadar. Kaula lain ebit. Alah kela kasurupan. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Kaula lain ebit. Saha anjeun? Kaula teh mun disebut mah eta bah dongdang. Bah dongdang. Di mana, Mbah? Wah jauh. Abah mah jauh. Jauh pisan. Di gunung mana? Di gunung Patuha. Terus tujuanana Mbah Dongdang ka dieu teh rek naon? Ngaganggu kami keur konten. Bieu teh ngaliwat kaula teh ngadenge gitu. Ngadenge ngomong-ngomong masalah goib-goib ka hari itu. Penasaran gitu. Ngaliwat lah ka dieu ngancing ka sakedeung. Ngancing. Tujuanna Sugano aya nujuguhan gitu. Jadi tapi suguhan juri gue kasurupan. Ai Mbah ka dieu naon? Bieu teh kena ieu mun teu salah mah kena Grab. Kena Grab tas pas ieu teh kena Grab na teh mogok Grab na teh di teh. Nya kapaksa loncat deui kana delman mun teh kaletek gitu. Ka dieu teh. Aya nya nu kieu. Bete jeung mawa ieu mawa naon bete mawa kantong tapi teh di mana kantong teh abah teh aduh. Si di dieu sugan aya ieu teh aya tempat pacuan kuda eueuh di dieu. Aya. Di mana cing? Pacuan kuda teh paragi macul naon? Mana apa cing? Nah ieu kasurupan teh bener teh heureuy ieu teh. Pacuan kuda teh. Paragi ngarit sapi. Sapi. Oh biasa kasurupan juga kieu peta. Lain. Ari Mbah hayang naon datang ka dieu teh pugu-pugu. Mbah Dongdang teh. Kaula teh ka dieu teh hayang ka hiji silaturahmi. Tapi silaturahmi ge lain satiu silaturahmi nah itu. Kaula teh hayang disuguhan ku menyan lain. Surutu Lain. apel. Apa mah eta mah bahaya apa. Teu meunang. Teu meunang. Mun areup ku karerok lenca. Gini. Si Emit kesurupan karena kelenca. Mbah Dongdang. Cik, Mbah cenah ngomong kabeneran we mah ka dieu. Mbah ayo baheula Mbah sakola teh. Baheula teh mun teu salah mah sakola. Ngan nepikeun kelas 2. Teu tamat, aya SD oge baheula teh. Emang da baheula mah can aya SD eta ngaran teh. Naon ngaran teh TR ngaran kali teh TKR kitu naon kali itu lah pokona mah lain SD baheula mah. SR tah. Sekolah rakyat baheula mah. Jadi kelas oge nepi kelas 3 mah salah mah. Sama san Kelas 3 SR. Oh SR. Jadi kelas genap baheula mah. Nepi kelas genap teh. Berarti Mbah pinternya pernah diajar matematika. Wah, eta mah geus di luar nalar. Emang di bangsa Jin oke ayahnya sekolahannya? Aya tong boroni, ayeuna matematika, PMP, da bageuna PMP, terus IPA, IPS, kadieuna hidrologi, geofisika. Lain Mbah Dongdang teh maksud jeung tujuan ka dieu mah silaturahmi anu kahiji. Tah, eta hiji silaturahmi, kaduana sugan we aya nu juguhan gitu. Kopi pahit beuki teh Mbah. Jadi unggal ka ieu unggal nganyang. Mah, itu ditawaran kopi pahit teh dah.
apa teh hayang nu amis atuh. Mantap we kok pawait. Kali-kali make susu ke. Oh, Make we tau udur sutuung, cuma udur surutu. Balik sutu ungu. udur sutu. Iya, biasa lo bakal hayang nih masih mah dongdang. Sekali-kali atuh anu rada ieu atuh misalkan cigarilos gitu. Waduh. Tawa cigar. Ieu mah udur surutu. Maksudna. Ai Samsu tuh mungkin lah. Samsu sih beuki. Hmm. Ngan lumayan lah daripada garang bareng teh. Kadang-kadang kan nunjuk buah teh kadang garang bareng kira-kira. Padahal garang bareng we panas teh bibir teh lawan teuing. Langsung sekaseuneun nya. Kawaseun aja ning bareng sok. Oh, benar. Lain hari emang di alam jin aya nu dagang wedut gitu di ditu. Loba sebenarnya. Heeh. Di asong-asong itu apa kumaha? Eta mah tukang asongan. Teu kitu teh desa asong didinya mah jadi dicebeng-terengkeun. Heeh. Ngadinya teh dicapar didinya. Aya kan aya amal teh kudu di merek siluman. Oh. Heeh. Siluman tuh layan. Heeh. Siluman tuh layan kan aya madatan jeung menyan. Oh. Terus aya udud kahimako. Heeh. Kiris batu loba pungan macan tapi beda jeung manusia. Di manusia mah di ududna diseungeut kitu. Bari jeung bungkusna disimpan itu mah dihakan. henteu eta mah jeung bungkusna diseungeut. Aduh. Itu. Aduh, seri mbak, ampura mbah. Lain bisa teu sopan gitu, simpuring ieu naros-naros, nah bohongan mbah teu dionang teu datang. Apaan nu kudu minta hampura mah abah gitu. Teu dionang datangnya. Tapi bae datang. Kuduna menang heula kakak datang. Cik, ieu mah lamun misalkan engke kahareupna hayang panggih deui jeung Bah Dongdang gitu tah. Kumaha cara manggilna? Teu nya hobi mah datang teu pugu-pugu. Gampang. Tinggal ayekeun we jajampean ieu. Kumaha? Iwir-iwir dina gawir, belum siki angka 3. Hitung hiji mana kitu ge cing nonana. Catat sia. Bari ngagebring teh. Ngegebrik 7 kali tapi Tujuh kali. ulah 3 kali saeutik teuing. Lain Mas, cik ari di alam jin aya eta teh aya nu dagang sangu weduk teh. Sangu weduk mah eueuh mun aya ge sangu weduk. Sangu weduk. Ai sangu weduk teh ibaratna sampe tapi itu mah sampena sampe beda. Aya di dieu mah kan sampena sampe terus mah diganyol kitu nya. Itu mah lain sampe asana di banjur di kalapaan terus make gula make tiwu batur gitu. Jadi disangukeun dirinya digolekeun bari make cikur. Disebut teh sanguat enan weduk. Jadi kekuatan dina awak jadi weduk weruh saururungin ada gitu. Mbah hari mbah teh dina kalangan jin naon tah mbah? Eta mah tinggal milih. Dek hiji jin poker meunang. Jin janjun meunang. Oh, misalnya Jin kuis meunang. Kuis. Jin suntik meunang. Jin nu aya di Ciamplas meunang. Eta paru. Cik mbah, kan mbah tadi ngomongnya mbah teh di bangsa jin teh kosok aya sekolahannya bisa matematika. Ayeuna teh mumpung ke usum ya nomor teh. Oh, usum nomor. Cik mah nomor mah tuh. Angka atuh jauh lah. Ai maksudna nomor teh hayang naon eta teh maksudna di kumaha. Oh, ieu we gitu hirup teh instan jeung beunghar we gitu tadi masang nomor. Masang mun hayang beunghar mah lain kudu masang nomor atuh. Nah, atuh naon? Hayang mah beunghar mah ayeuna tinggal mandian ucing. Terus mun lainna boga manuk, mandian manuk. Beungharan teh naon aja? Beungharna ke ucing teh bakal ieu bakal ngoroes jadi meunang naon ngaranna teh kurung-kurung dina kitu teh. Bulu-bulu teh jadi aralus. Si ucingnya teh jadi dijual. Bisa 750 sama 4.000. Oh bener. Halus bangsa jin teh ieu mah teu mere kana nomor mah. Halus ieu mah.
Cik Mbah di daerah Mbah merenang lobanya makhluk-makhluk dulu Mbah nu sarakti gitu. Wah tengkoron gitu mbah teh itu disebut nanti naon kalangan menengah gitu. Jadi aya nu leuwih saktina. Aya nu leuwih sakti ibaratna raja jeung patih. Oh iya eta raja jeung patihan. Tapi anu leuwih ieu mah nyaeta raja jeung patuha. Jeung patuha. Kadang-kadang jeung jeung mitoha. Cik Mbah. Ieu Ki Ongke ieu supaya Ki Ongke teh teuterak dikadek. Tapi lain ku badaog dikadek mah. Kunaon cenah yang sujak Ku daun cau gitu kan teuterak gitu. Kalau daun cau mah atuh kudu make jimat atuh aduh. Oh nya. Make eta make kolor hejo ge we. Kuat lawan teh. Tawa make babak cangkudu gasok. Oh bener. Ayeuna tuh lamun hayang teuterak dikadek cik sugane gitu boga jimat. Tapi ieu ku abah dibere. Tapi asa kahiji aya syarat. Syaratna kumaha Mbah? Syaratna berat ya sebenarnya. Buat sabaraha kilo? Aya sabaraha kilo. Lain sugan teh kiloan berat. Syaratna berat kahiji ulah ngompoa bari manyun. Syaratna aneh ieu mah euy. Sugan teh rek hafal jin gitu tah. Naon? Lain ieu mah berat leuwih berat ieu. Kahiji ulah manyun. Kaduana anu ieu mah anu paling berat mah nyata puasa. Puasa antong gelag poli 2 bulan. Sangu aing barang dah lagi Mbah teh bal poli. Jadi ima ulah ngalah gelag poli 2 bulan ulah. Lain kudu ulah ngalah gelag poli 2 bulan. Oh gitunya. Berat eta lawan teh. Atawa entong ieu entong ngadahar babak cangkudu 2 tahun. Sangu mah anger. Sangu mah meunang. Cik sok atuh mah ada daripada lila rek minta ieu jimat Mbah. Jimat ya. Enggak boleh ini. Kesabaran Palembang pupuk. Kesabaran Palembang boleh. Buyang make siu ku bawa turun. Bo. Buka ke batok. Kurung. Anu. Tah. Mbah saeutik Mbah we. Keheula atuh. Oh, kerek hiji. Enak kekuatan keur hayang naon? Hayang usaha naon? Hayang usaha. Supaya menang nomor 7 tahun. Terus we Cabang kerupuk batur dipauk kucing batur. Kulung. Aduh. Tak. Hayang loket teu beak-beak gitu Mbah. Beak. Ieu mah kudu make gincu heula geura. Si budi cikalasa. Gurung balak utak tung. Toeng. Tah. Hayang bisa ngaji Mbah. Tah di loba teh pamenta teh kumaha? Aduh. Kan pokona mah bisa hiteu pangih deui. Tah kieu mun kalian beda ngaji mah beda ieu. Ucapan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di darat munajaya di silah cai putih. Baju mingkem. Ya jadi ulah kamar kan yang para kaca kurung. Kis kada tak. Hayang asihan jeung sagala rupa Mbah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Suwun gucung ulung bala. Tah geus kabeh dibikeun ku bahasa. Jimat sakilo bana euy. Ngan kade. Cuma kudu dipulasara eta. Pulasara. Kudu make minyak kletik. Minyak jalantah. Jeung minyak kaduroy. Hayang atuh mah. Wah, lain kuring teh keur konten bisa karunya di awak si Ebit berat. Terus segera balik malah ke perlu ongkos sabaraha rek kana grab dibere. Wayahna we nya diganggu tah aki mah mere warisan eta teh. Ngan anak kade aki mah abah nitip ieu Ebit ka Darusman. Cing di
iya kan karena dipikanya ah kayak gitu Amin. karena karunya gitu main nanti keur di sini kulat ke batur gitu nya Bener. Besok atuh nya tuh geura mulang mah. ada dek kan yang hal grab belanya sudah ya grab kena ya kieu Pakai HP ente. kudu dari ieu we teh make cipta rasa nih Oh, bener. nya kitu we jangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin lobok we. aduh habis nabinya Aing bit sadar bit. oh nah beta asa mimpi asa kitu gitu teh Palingan ku aing diajak ngobrol teu paruh. oh lain beta asa jam sabaraha asa geus lila eta Tapi ieu meunang oleh-oleh. eta di mana eta Oh, ieu nu asup ka didinya kan. wah itu nya Oh, itu pokoknya segala rupa jimat manehna nu boga dipenta. ada gitu mah Oh, mas bener eta orang kopeakeun tah ya kopiah teh bener. Tapi tong dipercaya da ieu. tong eta ngukur ieu mungkul pamantas mungkul dek kena ceulikeun Oh, sulikeun mun gantungan kana penting mah ulah di naon ngaran teh di pangerankeun dina benda mati ciptaan pangeran. kamu delap-delap mata menang Teu meunang dicainya. Duh, aing mah jadi tepurun aing mah euy keur ngonten jadi samuding ke di bae. ya deh nya sakitu we nya Oh, da bongan biasa isi barang. oh ya ieu keur jeung lior jadi lior kieu aslina ieu Hampura lah apa miasa sok bebeja. nya sakitu wae konten tiki ongke sabaraha kanca nyuwunkeun dukunganna sok subscribe like share sareng gini kolom komentar nyata pesan-pesan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenging hadiah timbah donggang.